jelema anu digawena di jam genep datang ke jam genep deui sekurang Bandung teh mau timimi tidur subuh datang ke jedar maghrib di sawah be teu bogana naon nu berangkat ti isuk balik sore di pabrik hutang nu gede berangkat ke balai desa ayo geura jadi sekretaris jalurahna ge emang sarugi jante nu sarugi teh horenganan ieu dirimpak teh jelema anu pamalesan nu tiloka mamana di dieu aya di dieu nu geus kolot tadi make sorban teh sakara Haji Memi pamalesan eta kan jelema tiloka mamana cicing bae di ieu mobilna loba di sawahna loba sanajan geus dijarual kuari atuh hitung-hitungan ulanana tuh tah lain eta males teh maksudna teu loba cagak teu loba cahak teu loba cabak males eta jelema hebat lamun jelema sugih haju loba gawe sugih dagangna bebeneran sugih bisnisna nyaan teu kaci tabakos kitu ieu mah cicing bae ka mamana henteu cicing males tapi sugih iya hebat heran kan ayah di dia ge kalau menyawa jasa dirimpak kilo kamu mana tapi sugi nggak bedul lain kene lain urusan anak dia mah lain urusan harta urusan pondok pesantren jelema nu hebat eta jelema nu ngedul jelema nu males lamun kiai loba pagawean teh hebat nya jadi kiai nya dagang dah kuyai tama kos itu teh hebat jadi kiai bisnis nu geus di Hambalaya kuari Lambalaya tak kiai ruruntuk bisnis ya jadi kiai haju kadituna jadi tukang ceramah oh tukang ceramah ulah tulak cilik atuh sia biasa bae sih maksudnya teu hebat teu biasa bae teh bah jadi kiai nu hebat mah kiai anu ngedul kiai nu ngaringkuk kiai anu malas mantak ayalah pepatah internasional menggapai apa saja tanpa mengerjakan apa-apa eta teh internasional teh Inggris kan di Indonesia kan kukula coba cenah ke Inggris kan ke baeng ke ke aing waktuna bah Inggris lah tah menggapai segala apa saja atau menggapai apa-apa tanpa mengerjakan apa-apa iyalah orang yang paling istimewa setelah diteliti di berbagai benua Amerika Eropa Australia Asia eta nu paling hebat adalah jelema nu teu pernah begaweana naon berhasil istimewa tuh dibantak lamun urang boga anak ngedul hebat iya hebat tuh hendak lamun orang boga santri ngerdul enggak mantep calon berarti tuh
Ternyata horeganan eta teh bahasa wali, menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa. Orang akan berhasil sebab kita kaganggu. Ketika jelema ngagegeh pondok pesantren, bagi duanya najeng bisnis, aya bisnisan, otakna teu murni ka Allah. Ngajegang teu ngusuk kitu teh. Lamun kiai jadi kiai, jadi pemerintahan ngajegang. Awewe ngajegang bagus, coba sih ieu. Kurang neuleuh awewe ngajegang, atuh mantap. Tapi neuleuh si ieu mah ngajegang, waduh, ieu mah bangotong terong. Nah, iyalah ternyata horeganan bahasa anu luar biasa. Ulah ngayakeun kegiatan nanaon sehingga hiji we ulah boga pagawean salianti ka Allah eta karek jelema berhasil. Nah, lamun urang nyekel pondok pesantren haju loba cahak kadituna lain ka Allah, tunggu kehancuranana, tunggu kehancuranana. Lain sekedar sebuah bangunan, lain sekedar sebuah organisasi, lain sekedar jaringan-jaringan, tetapi pondok pesantren mah ieu ngawungkulkeun diri ka Gusti Allah, bawa muridna ka Allah supaya warauheun ka Allah. Ketika jelema geus wauh ka Allah, deuk aya corona, deuk aya korola, tenang gak masalah teman. Sebab kabeh ge lamun geus wauh ka Allah mah moal aya nu kaluar ti aturan Allah, tenang kabeh. Kurang boga pemajikan, urangna kasep pemajikanna hideung nang di Allah, henteu kudu riweuh-riweuh. Kurangna jore, pemajikanna jore, anak korban, masalah. Atuh kasep ti mana atuh? Bapana jore, indungna jore. Enggak maksudna menang ti Allah, tenang. Ya Allah ya Rabb. Nah, mun urang nempo silsilah, tina silsilah thariqah aya hiji jelema ngaranna Muhammad Hattak. Etanya nama teu boga pagaweana naon, studi ngaji be. Jeung ngaji ge jaraba sakahayangnya, sakasampeurna, tetapi masya Allah dengan keikhlasan dirina muridna barisa ngaji tur jaradi solihin belah dituna jadi wali-wali Allah. Padahal ngaji malah teu diaranggap urang lembur. Kabelah dina manehanana katingalina teh bangun cumplang-campling. Cumplang-campling teh artina atuh teu gaul jeung jelema kumaha. Diajak bisnis sekedar seri, diajak berorganisasi sekedar senyum, diajak urusan-urusan dunia nyana mangan sakadar dadah-dadah bae. Sebab boga kayakinanana ka Gusti Allah, lobalah nu mencemooh ka manehanana. Kiai kos kitu mah kurang gaul atuh perjuangan komo usum kuari mah negara keur kieu mah nya cicing bae. Padahal mah loba bagian-bagianana, bergerak nu di organisasi maju, bergerak nu di dunia maju, nu di modern silakan. Tetapi kiai ahli Allah mah doa. Jadi mah tengah penting teh budak ngadoa sorangan. Tilok mawa batur jeung teu neuleuh cau nya mah. Ngadoana ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kaji pendek ku galede kita doa tuh. Paling ngejak Allah kudawan cenah mah ku galede geus manfaatna. Duh, iyalah terlupakan. Aya hamba-hamba Allah anu dipake ka cinta ku Gusti Allah,
anu sekitarna tidak pernah mentolerir, tetapi hamba-hamba Allah tersebut dipakai kacinta ku Gusti Allah, makhluk langit malaikat kabeh ningali mun teh mah sapulau Jawa nu didelengan si eta hungkul deuk kumaha coba nu sejenna mah ngan sakadar lah biasa-biasa bae terlupakan urang ku hadis eta. Aya hamba Allah anu dicintai ku Gusti Allah padahal sekeliling nama mencemooh tapi nyana dicintai ku Gusti Allah. Teu apaleun masyarakat teh manehanana hebat lantaran teu boga kegiatan, nyawa henteu, dagang henteu, aya dahar gembul. Nah, iyalah paling hebat eta jelema anu teu boga kegiatan. Tah aya jadi kiai haji bisnis biasa, jadi kiai dagang biasa, jadi kiai haju manggung biasa, jadi kiai berorganisasi biasa tamajan kegiatan. Coba ge jadi kiai ulah ka mamana cicing magahan santri paling ka pamajikan, kanyawan-kanyawan pamajikan reuneuh deui tah eta cicing mahal sanu kuat kos kitu. Tah nu kuat teh kos kitu. Cenah kiai eta daharna kumaha tah mulai dah. Haju geus caritakeun daharna kumaha teu percaya ka maha kawasa Allah. Teu percaya, teu boga kayakinan eta jadi kiai bae kurang kayakinan atuh komo santrina. Geus yakin ka Gusti Allah. Pokona kajen ku kumaha ge geus kumaha cak Allah. Moal datang ka teu dahar moal dina teu daharna paling pae. Oh siapa eta kos kitu aing ngeri cenah. Tah ieu mah datang terus we madahanana ibadah magahan ngaji mah teu hebat-hebat eta bae nu tadi teh ngaranna ge pesantren hijaiyah ieu atuh eja-ejahan we paling datang ka Ago Ogin doang ieu geus we deui kabelah dieuna nyana berangkat aya undangan ka muridna kudu naik parahu. Barang berangkat naik parahu di tengah-tengah keur naik parahu aya muridna nu paeh di parahu. Kabeh kaget, gana mah teu kaget. Kabehan bingung isi cenah kudu kumaha. Teu kumaha urusan bae. Urusan teh maksud aku hayu bae urusan. Di urusan di pandian di luhur parahu di pandian terus dibungkus aya sholateun pelebah endek dikuburkan dibalangkeun aya di parahu. Begitu dek dibalangkeun saya kira teu kudu dibalangkeun lah kubur bae. Kubur di mana nguburna kiai kira teh sok macem-macem bae kubur lah saya kira teh kubur kudu darat iyalah saya kira darat di darat kan jauh keneh peureum coba peureum kabehan kunaon parahu ngalelep ka handap eta cai nyingrai kabeh set aya di handap saya gali cek ena kuburan eta muridna kabeh kaget lain ngagali kuburan kararieu bae isi cek ena urang kalelep tah moal ya tah langsung digali kuburan di handap kuburkeun beres ngubur talkin beres talkin selesai kan selesai naik di ke parahu cai aya deui pret kaluhur masya Allah eta karak jelema hebat tak kehebatan manehanana teh kulantaran teu loba gawe. Ketika jelema loba gawe moal boga kaistimewaan seperti eta jelema anu teu boga pagawean salian ka Allah karak seperti eta. Lamun urang nyaritakeun guru-guru urang nu baraheula ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia anu ditembak ngebul udah seret masalah dan lain sebagainya eta teh jelema nu teu boga kahayang hiji be Allah ketika kuari loba kahayang nu di organisasi nu di pemerintahan anu di pondok pesantren ieu buktina kos kieu lain unu pinter lain unu hebat loba teuing kahayang
mulai geus kuari maji ieu pondok sing hade ieu kuari santrina ulah loba kahayang kajen aya entena mah tuh pana juga kitu atuh ulah loba kahayang nah ieu teh kula jaritakeun hese jadi kiai ulah loba kahayang jadi aya Ki Nurjaya teh Ki Nurjaya aya teh ngaji malam Salasa malam Jumat kahayangna masyaallah teu meunang leueur kebo teu meunang leueur sapi jadi tawar bae kunyana mun akur hargana dibeli mun teu akur ditungtun bae kiai si kos kitu heran aing mah loba kahayang urang neangan kiai nu ulah loba kahayang cara guru-guru urang baheula Kiai Prawira guru Abah di Sekong nu mantak hebat muridna jara di kiai tuh Ki Muhyiddin tuh Ki Usman eta Ki Abdullah murid-muridna jara di kiai santero Tangerang Serang Pandeglang kiaina andieu teu loba kahayang cicing abuya nu mantak hebat baheula di penjara nyana zaman petilu lantaran kudu bae asup ka Golkar manehanana tetep bae embung akhirnya kan di penjara tapi kunaon atuh di penjara aya di imahna aya Masya Allah ieu geus sarua aya di imah aya di kontrakan aya atuh eta menyayap ngaranna geus kitu mah nyasab tah iyalah jadi sekali deui menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa itulah orang yang paling hebat ternyata lain baik di Indonesia horegan di Amerika ge sarua di India sarua orang yang tidak pernah mengerjakan apa-apa orang yang sangat berhasil nah tentunya henteu babari kikituan teh perlu keyakinan maka boro-boro batur atuh anu henteu masantren urang bagi nu masantren keyakinan teh meng pelehe maka urang tingkatkeun keyakinanana yakinkeun pangeran teh hiji Allah yakinkeun Kangjeng Nabi Muhammad teh adalah Rasul Allah sanajan dirobah rancangan undang-undang tetep bae pangeran urang mah Allah andai kata terjadi misal umpama andaina naon deui andai katana naon deui terjadi atuh tetep bae pangeran urang mah Allah bae hiji ya jadi tenang urang nah hiji pangeran teh Allah anu nyieun langit bumi katut esina anu ngarobah-robah urang jeung nyicing-nyicing urang anu merek kahirupan urang nu nyehatkeun urang nu ngageringkeun urang anu ngahirupan orang, anu ngamaotan orang, anu ngarizkian orang orang aja tauhid bakos gitu ngeunaheun praktek mah hese aja praktek mah hese aja nah ieu keyakinan ya coba dak keyakinan eta kudu nempel ka boga ka kiai nu boga yakin lamun urang dek ngaguru dagang kudu kanu berhasil dagang urang rimpak di dia nyaho Haji Pendit ya ieu adalah tukang karung memeh lahir geus dagang karungnya nama ya kan bandar karung tukang karung tah tapi kan teu kacaritakeun bahwa nyana teh ya berhasil dagang karungna andai kata urang rimpak guguru kanyana siap-siap jual sawah sia bangkrut sia nah eta kumaha guruna atuh guruna bangkrut kajen kumaha ulah kisu bangkrut tah guru mah kudu ka Pajagus lamun deuk ka guru dagang ka Pajagus kajen kumaha ge nya mah teu meunang dula deuleu neuleuh naon bae haju bae kan jadi duit bae neuleuh nu ngahunyur-hunyur bawakeun bekok wae sia neuleuh kontrakan aing kontrak di dinya geus asal aya bae dan lain-lain sebagainya kudunya uratna jadi duit bae naon ge jadi duit bae tah eta kumaha guruna nah kitu kene keyakinan teu meunang sambarangan geus urang muqaddimahna heula deuk ka Allah teh muqaddimahna sing bagus sugro kubrona rapih engke datijahna bakal bagus nah ieu teh pondok pesantren Salafiyah
mukadimahna geus bagus, sugrona tinggal nyen kubrona abeh bener-bener ke Allah. Kan dari pondok pesantren modern teu jore ngan eta mah berbau duniawi bagus, neangan kapinteran, neangan wawasan di pondok pesantren modern mun deuk ibadah mal bisa. Sebab mukadimahna ge duniawi. Hari ieu mah deuk ukhrawi bener-bener ieu mah. Lain deui mentek ulah kaget lamun ke santrina bangsa paranjang buukna, kukuna paranjang. Bajuna ge geus di seuseut. Ulah kaget, emang calon wali mah kos gitu. Itu pernah mondok mah teu nyaho lah lakon mondok emang di pondok kumaha nu mantak bu panjang teu kaburu ngaji bae. Teu kaburu. Ya, lain mah rek maksud gaji ieu kula mah rek maksud de sakadar ningali majelis taklim, ningali pondok pesantren, lain sakadar katigali kieu nu pernah nempelkeun seperak 2 perak di dinya, lain sembarang. Jelema nu nempelkeun di balai desa urusanana lain deui. Jelema nu nempelkeun di pendopo lain deui urusanana. Jelema nu nempelkeun di hotel lain deui. Tapi nempelkan di pondok pesantren ini ulah loba paku hiji nempelkan didinya paeh nu bogana nu jariahna paeh ujianana geus teu kudu dijawab ku sorangan, paku bisa ngajawab. Syekh Nawawi ngajelaskeun dina kitab kitu Abda Ubis teh eta pan nyaritakeun Munkar Nakir nu ngajawab teh urang make bahasa urang, sebab malaikat Munkar Nakirna ngajawab bilisanil insan. Lamun Sunda nanya na Sunda deui, malaikat Munkar Nakir Jawa nanya na make Jawa deui. Lamun Inggris make Inggris deui, teu make Arab kabeh. Mun make Arab kabeh urang hese di sakola teu naon henteu. Ye, lamun nanya ka Fudali mah malaikat Munkar Nakir deh, Fud saha pangeran anjeun ngeunaheun kan? Coba nanya ka Haji Pendi. Saha pangeran dia? Nya molotot Pak. Atuh beda kan? Lantaran di dunia ada ge beda. Geus moal bisa ngajawab jana di polototan ku malaikat Munkar Nakir. Tuh, orang keronjok. Sopo? Eta kos gitu. Lah ieu ge nu ngajawabna teh kan amal. Di antara amal urang teh aya nu nempel di pondok pesantren. Pondok pesantren ieu teh kadeleuna mah sederhana, kadeleuna nama alahina, tetapi munggu Allah makan istimewa sebab sebuah perjuangan jangan luhurkeun agama Allah melalui pondok pesantren. Atuh luhur munggu Allah paku hiji nu nempel di dinya bakal nyalametkeun. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Duadak ieu mah beusi bae mah beusi tah aya nu neruskeun. Bebe jala ka kula bagi 2 jeung kula. Bagi 2. Cadang geus ban. Paku. Iya ya, aya di Pemdana ukut. Oh, sada. Aya ka Ambeun tentu. Henteu. Oh lah. Oh lain deui geus saja sok ka Ambeun bae puguh. Ieu henteu. Nya, lah ieu lah. Jadi orang teh naon tah? Ieu na lamun boga keyakinan haju terbuka urang, blak beda. Nempo sebuah bangunan pondok pesantren mah lain deui, langsung teh ka langit ka ditu nembus. Masyaallah. Saha kiaina ieu sih? Loba pagawean teh henteu sih kiaina sih. Heuh kitu banget. Tuh kan? Ya Allah ya Rabb. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin, lain pondok pesantren ieu bae. Pondok pesantren nu mana baik, ketika orang ningali pondok pesantren sederhana, hina bahkan, tetapi indallah luar biasa. Lamun kiaina loba pagawean, kumaha nu ngageugeuhna. Geus lamun kiaina loba pagawean atuh pondok pesantren ge kabawa ku pagawean kiaina. Dan mantap ulah loba pagawean, eta panghese-hesena jadi kiai teh ulah loba pagawean. Engke bisa hiber. Loba kiai anu teu loba pagawean kamari ge jeung berangkat jeung kula ka Mekah sabaran naik Garuda hiber kabeh
tuh siapa pas bae pan kos nu mayar bae heraneng berangkat ke Mekah tuh mayar datang ke kuari itu teh sah ka memuga haji dage ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui kiaina ieu keur carita kiai hese ulah loba pagawean hiji be Allah tenang tentrem kajen kumaha yakinkeun ka Allah ulah cangcaya sebab dititipan ilmu ku Allah moal pati-pati dititipan ilmu ku Gusti Allah lamun henteu erek dikaallahkeun ku Gusti Allah asal yakinkeun tah nomor kedua ngawadahan jelema-jelema nu endeu ka Allah di balai desa mah wadah jelema nu endeu ka SPPT tetapi ieu mah pan ngawadahan jelema nu endeu ka Allah beuh haju disaungan ku urang dieu meuli kenteng meuli bilik nyaungan jelema nu endeu ka Allah ya Allah ya Rabbi enggeus urang dieu mah teu kudu saralat nyaungan ieu bae ka sorga teu kudu salat teu kudu jatilok ieu jauh gadi Masya Allah kari nu badak sakadar memberikan wawasan nu noel nama tetep be Allah bukakeun geura mata hate urang deuleukeun coba geura ge kabaha kawasaan Allah supaya hate urang teh terbuka sebab urang teh bakal kapanggih jeung Allah geus sabaraha puluh sabaratus jeung sabaraha ribu nu kurang kasaksian jelema nu geus barali ka ditu meureun isuk pagot teh ge urang bakal balik ka ditu haju urang pernah nyaungan jelema nu endeu ka Allah bentukna mungkin mushola mungkin majelis salim mungkin masjid komo ieu mah pondok pesantren mun kula jadi haji memi mun kula jadi haji memi urang dia ulah aya anu ngabangun aing sorangan kulantaran kula lain haji memi henteu kula ge sarua aduh ya sebab naon geus kolot mah haji memi deuk ka mana tuh Jabulu ti luhur ka handap geus wis kabeh atuh aja sanajan dibere parawan deui ge asana paeh di luhur beuteung haji memi paeh di luhur beuteung parawan kan jorek kabejana nah atuh mendingan pake kabangun keur carita ieu mah betapa mulyana urang makuan urang ngentengan urang ngaiuhan jelema nu endeu ka Allah Masya Allah karim geus tah terbuka ya ieu mah sakali deui sakadar ngobrol menggapai apa saja menggapai segala sesuatu apa saja tanpa melakukan apa-apa itulah orang yang paling istimewa tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan bisnis tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan tani tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan jaringan-jaringan kemanusiaan tidak pernah kaganggu tidak pernah melakukan politik tidak pernah kaganggu tidak pernah melakukan ekonomi budaya henteu be hiji bacana kiai kos kitu mah ulah lain esen eta moal maju cenah ulah waka nyaritakeun moal maju nagara lakukeun bae heula hese tah henteu bisa tah henteu heulanan kos kitu teh atuh sok loba nyaritakeun kos kitu mah cenah atuh bahaya negara urang ulah waka nyaritakeun bahaya bisa henteu pugu dihayu-hayu ge hiji-hiji acan hiji-hiji acan ge saantero teh kiai teh loba desa kegiatan malulu Masya Allah kan nu ieu dagang kebo nu ieu dagang nu ieu manggung bae sapenting opat paeh di jalan sia tuh kan ayo segala rupa nu di organisasi emang ulah lain ulah cicing teh ya hese ternyata mangga bae mah jasa dagang diulah-ulah emang duniana di dinya atau terus bae tah mangan berarti cicing teh hese. Nah iyalah kiai nuku urang dirindukeun kiai anu tadi teh tidak pernah mengerjakan apa-apa balikan deui ka pondok pesantren nu sakieu megahna indah kula meuneu pondok pesantren mun kula ngora keneh kula mah daek mondok di dieu asal tapi bisa mah asal keneh bae nya da urang doakeun mudah-mudahan kipudolina dulur kula alo kula dibere kuat dibere tawakal dibere yakin ka Gusti Allah
tukene pendampingna alokula Siti Hajah Badiah mudah-mudahan diberi tawakal jeung yakin ka Gusti Allah majelis taklimna mudah-mudahan diberi mabruk ku Gusti Allah pondok pesantrenna diberi mabruk urang kabehan diberi terbuka mata hate teh hese